Yakin kalau ajaib. Anak muda, beli kilo. Siap. Anak muda, beli atuh 5.000-an. Oke, siap Panglima. Bawa satu anak muda. Kalau dong teh puleh gitu. Cih, nah sia kakak ngalulus aing kehead. Yo, tah geus jadi bawa mana duit tah? Oh, iya goceng. Nyirompang, cincang, cincang lengit. Cing. Leungit kehead. Nyuk, pamana eta euy hibeurna si Panglima? Ih, baru ya kamarana kita dalahar ongko-ongko wae. Wah, sakinya komandan kurang boga kalung ajaib. Nah, tinggal bebenangan aja. Cilok di anak muda. Oh, geuningan ujug-ujug aya harupan emak. Jika jalan eta ka kalungna emak. Sok mah ya. Nang kadeng geus disalahgunakeun. Cing, ngajaran di kumaha mah mantrana euy. Oh, macam mantrana. Gampang eta mah. Nyirompang, cincang, cincang langit. Heeh. Eta dagang cilokna di mana si anak muda? Mage hayang. Itu tuh di ditu juga imah Pak RT. Oh, heeh. Mage kajaran ngaleungit. Cilokang ya. Iya bener eta ngalengit. Saki oge eta kalung. Oh, itu tuh euy. Cilok si anak muda. Ya imah PRT na. Cilok. Anak muda. Beli cilok di 1000-an. Oh, siap, Mak. Ya, Mak, enggak sih. Bawa mana duit, Mak? Nah, mundur, Mak. Cik, geus ngalengit di wae tah si Marabik. Can di duitan cilok aing. Hah, ieu masa saelmu jeung si Panglima duh, aing rugi eta 10.000 cilok euy, teu di duitan. Apes. Cilok. Anak muda, beli cilok. Siap. Siap, Panglima. Ek beli sabarahaeun. 5.000-an we anak muda. Oke, siap, Panglima. Anak muda, ieu teh naon sih? Juga bobogaan maneh. Ganeng atuh kehead. Ganeng. Beurekeun ah. Ya, habis jadi tah cilok kok. Tak pola juga joget sih. 5.000 mana? Oh, ya nuhun ya anak muda. Nyuk, nah kalau lompat kunyuk, kita bayar lah kehead. Duh, aing. Amali geus leungit, aing lompat dia. Si kehead duh, aing apes. Anjing. Hapena tinggalan nih, aing boga bati gede. Puas siapa lima pengaruh sia teh tah. Aing suka jailan. Menang HP. Combro ya, atuh marele yo, combro. Panglima, ya, meuli combro dia. Oh, beli. Heeh. Nah, kehead aing mah maneh dagang combro, biasa masuk dagang tutut kehead. Nah, urang mah dagang tutut mah teu payung, nek kana dagang combro yo payu wae. Oh, heeh atuh. Ieu sabaraan Panglima? 1.000-an. 1.000-an. Oh, Ngeunah teh. nah tuh. Nah, pahit ieu mah Panglima. Oh, gitu. Cobaan kumaha? Bet henteu anak muda, bet ngeunah wah. Aisyah eta rasa anak kumaha? Pahit Panglima. Bener gak sana sok? Ya, kumaha kehead eta? Pahit henteu? Ya, pahit teu. Geuning pahit ai inung urang ieu kumaha? Ajeuna. Ya anak muda lah, kop beakeun dia. Kop tah. Nya, cukup langge pahit. Heuh atuh aya ditawaran mah. Ngeunah nya. Pahit ge. Oh, anak muda. Pahit teu? Gimana? Oh, pahit ge ngeunah. Ngeunah aja indung mana? Nah, nya kieu nya pahit nya. Jadi kemarin. Misalnya mana indung aing ajeuna. Heeh. Panglima, urang mah geus leubeung ya. Sok dagang di Majik. Urang geus leubeung ngeun heuh. Oh, atuh anak muda, urang rek dagang di. Ai kumaha eta inditna gen. Kan eta di daharan kemuna, inditna acan kumaha tuh eta. Oh, atuh anak muda. Kita urang bae dagang di. Heeh, jik bae jik aki dermah. Kita bae dagang di urang. Heeh, jik bae. Benar? Bener kayak gawat rider kan mereka payu. Hah? Bener. Sia mah. Anu kageur kok gitu kan? Eta naon? Eta. Di kunyuk sugat aing naon kadadaguan duit mana tanya. Ya, kapan tadi mamana ge mere ieu di tangasaan pancomrona ge pahit kehead. Atuh ieu kumaha urang combro beak duit eueuh. Atuh urang dicarekan ku indung.
eta mah rek komane, pan maneh teh manawaran ka urang tomrona, kehet. Oh, atuh anak muda. Heeh, Jor, geura idelkeun sing payunya. Oh, Heeh. duh aing mah rugi, coba eueuh duit eueuh. Anak muda, ieu WC kosong, abi ieu teu kiat hayang ke WC. Oh, 05 sok atuh buru, geura modal. Oh, nya anak muda, urang geus teu kuat. Oh, sok buru. Anjir. Wes nu imah euy karana ge teu jalan. Kumaha eta si Panglima manjur taina euy. Aduh, aing. Aduh, lega. Heeh, syukur Panglima aya geus lega mah. Tinggal bayar ka dieu 3.000 mana? Duh anak muda, kebenaran orang teh poho teh dibawa duitna. Cih, aya pang teh dibawa kehet, tuh hayang apa aing mah bayar ka dieu 30.000. Duh, eueuh anak muda. Atuh ieu kudu kumaha anak muda? Yo, atuh maneh eueuh duit mah bawa we deui jik taina ka dieu. Anak kloset da eta kapanan teu ngocor ieu jeung maneh kapan eta teu omeh aing apa? Aduh, kudu dibawa deui teh anak muda. Heeh, bawa ka dieu tuh. Oh, atuh ieu yang dikorekan heula dawan. Heeh, buru. Saunah tuh mayar. Ieu anak muda, taina. Si kehet eta tai beneran dibawa. Aduh, maneh Panglima. Coba eta tai mah hidung kitu, meni pungkil kitu. Beungkeur eta tai. Ih, aing jari jih. Kapan cenah tadi teh dibawa deui taina? Taya kurang dibawa taina. Yeuh. Yo kehet, sieu mah eta tai geuleuh kehet. Yo, geuleuh ka anu sangasong itu geura. Panglima. Tuh. Panglima, geuleuh eta. Ieu kata anak muda kalau kah pingsan, rambut teh urang. Tah, syukurin anak muda. Ah, ku aing gawean ieu si anak muda. Syukurin tah anak muda. Anjir, si Panglima kemana? Si kehet teu mayar. Ah! Tai si Panglima itu dia. Panglima! Aduh, ya tai.